Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Mingguan ayeuna urang diajar pupuh magatru. Naon pupuh magatru teh? Pupuh magatru nyaeta salah sahiji pupuh anu kabehna aya 17. Pupuh magatru bogaan watek, sedih, prihatin, atawa handeueul ku kalakuan sorangan. Salian ti eta, pupuh magatru oge ngabogaan watek lulucon ngeusi jeung mapatahan. Aya patokanana dina pupuh magatru. Anu kahiji nyaeta jumlah padalisan dina sapada aya 5 padalisan. Hartosna kumaha? Dina hiji bait teh aya 5 baris. Anu kadua guru wilangan. Guru wilangan jeung guru laguna dina tiap padalisan atanapi tiap baris benten-benten. Padalisan kahiji nyaeta 12 U. Padalisan kadua 8I. Padalisan katilu 8U. Padalisan kaopat 8I. Padalisan kalima 8O. Naon nu disebat guru lagu sareng guru wilangan teh? Guru lagu nyaeta pokal tungtung nu aya tina unggal padalisan. Naon maksadna? Maksadna huruf vokal anu pangpaneurina tina tiap baris. Anu kadua nyaeta guru wilangan. Nyaeta jumlah engang dina masing-masing padalisan. Engang di dieu dina basa Indonesia mah nyaeta suku kata. Suku katana dina masing-masing baris. Tah ayeuna cobi ku hideuk buka kaca 35 ngeunaan bab 3 nyaeta hirup sauyunan. Hirup sauyunan ieu dilarapkeun dina pupuh magatru. Hirup sauyunan bakal nyiptakeun katingtriman jeung kabagjaan keur urang sararea. Di dinya aya kalimahna sapertos kieu. Lamun urang hayang hirup subur makmur. Cobi diregepkeun ku hidep. Etang di dieu aya sabaraha engang? Cobi tah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tah berarti anu padalisan kahiji nyaeta 12 engang. Tah tinggal ayeuna huruf vokal anu terakhir atau anu pangtungtungna nyaeta huruf U. Tah ieu janten eta kasebatna guru laguna. Janten guru lagu sareng guru wilanganna nyaeta 12U. Cobi ayeuna tinggal anu baris kadua nyaeta lobakeun silaturahmi. Cobi etang ku hidep aya sabriji? Muhun leresnya aya 8. Huruf anu terakhirna naon? Huruf I nya janten 8I. Anu katilu sangkan urang loba dulur. Cobi etang ku hidep. Aya sabriji? Aya 8. Huruf terakhirna nyaeta U. Anu kaopat kacai jadi saleuwi. Anu terakhir hurufna nyaeta I nya katinggal anu dibeureman ku ibu. Engangna aya sabriji? Aya 8 janten 8I. Anu kalima nyaeta ulah poho gotong royong. Cobi aya sabriji engangna di dieu? Aya 8. Huruf vokal anu terakhir nyaeta O janten 8O. Ayeuna ku ibu baris dicontohan ngahaleuangkeun pupuh magatru. Regepkeun nya.
Lamun urang hayang hirup subur makmur, lobakeun silaturahmi, sangkan urang loba dulur, kacai jadi saleuwi, ulah poho gotong royong. Ku bangsana nagara urang diwangun, sagala widang geus pasti, rakyat leutik kudu subur, silih asah silih asih, negeri aman lowong rampog. Supados hidup langkung ngaregepkeun naon pupuh magatru teh sareng kumaha ngahaleuangkeunana, ayeuna ku ibu di pasian pancen. Pancenna nyaeta ngawihkeun pupuh magatru sapertos conto anu tos dihaleuangkeun ku ibu. Ngahaleuangkeunana nyaeta dua pada, hartosna dua bait. Bade diapalkeun mangga, bade maca oge mangga. Teras kintunkeun videona di tim channel Bahasa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.